Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sabaranya keun puja ugi syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang masih paspian mang pirang-pirang nikmat Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat aya kana sisa umur kalian sehat walafiat tiasa reungpulung patepung labung pok nyorok sareng para sadaya niraraga ibadah goir mahdoh nyana thalabul ilmi. Mudah-mudahan gerak langkahna urang teh bumi masing-masing aya ridho sarta magfirah Allah SWT. Sakumaha dina Sabtu ayeuna kaping 20 Muharram Sarewa 440 genep Hijriah kagiliran Ustad Amir Hamzah. Alhamdulillah anjeunna parantos aya di paeunan urang sadaya. Kukiduna urang mangga sami-sami paratoskeun kupingkeun naon abadikeun ku anjeunna supados ngejenteng ilmu ku urang sadaya. Mangga Pak Ustad diaturana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidina al-mahdiyyin. Al-hadis. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kalayan kudroh sareng irodah mandena dugi wanci ayeuna urang masih kene dipaparinan kesempatan hirup ku urang tiasa ngamanfaatkeun tina sesa umur urang, ku urang tiasa nyempetkeun tina kasibukan urang ngisi waktu luang waktu senggang urang pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku jalaran thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat urang lenggah urang hadirna urang sadaya di majlis janten wasilah pikeun ngaraih rahmat oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, ya. Kalersan anu biasa atanapi jadwal ngisi dina Sabtu kaopat ini Pak. Nah, Ustad Diim nembe ya nga-WA sateacan asar anjeunna aya wagelan ya, ngabadalan kasim kuring. Mudah-mudahan ya, naon nu diamanatkeun kasim kuring dina ieu waktos ya janten kasayan kangge urang sadayana. Amin. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, urang sadayana tos pada maklum yen salat teh mangrupakeun ibadah mahdhoh anu dina praktek tata carana tangtos peryogi petunjuk tina syariat anu sakumaha ku Nabi diajarkeun diamanatkeun ka urang sadayana. Nya kitu deui Nabi ngamanatkeun ya,
ka para sahabatna. Naon margina ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina salah sawios hadisna, sallu kama raaitumuni usolli. Hok anjeun salat sakumaha anjeun ningali kaula salat. Hadis riwayat Bukhari. Tah naon maksad raaitum? Sallu kama raaitumuni. Hok anjeun salat sakumaha anjeun ningali salat. Tamakna ra'aitum di dieu sanes sekedar ru'yatu bil aini ya, ningali ku soca. Naon margina bororaah urang anu hirup teu sajaman jeung Nabi, para sahabat wae waktu harita. Tidak semua sahabat yang hidup bersama Nabi menyaksikan ningali kumaha tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi orang ulah gaduh anggapan, oh sahabat terangeun uningaeun kumaha Nabi salat, atanapi salat sareng Rasul tiap saat tiap waktu. Teu sadaya sahabat. Mungkin 40% ya. Anu sagulung sagalang ya, pendak sareng Nabi atanapi salat biasa sareng Nabi sesana eta nya 60% mungkin lebih yaitu anu teu kajangkau bahkan tempat bumina tempat tinggalna ya tebih sareng Nabi ya moal tiasa ya langsung ya ningali kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Taya sakumaha anu diwariskeun apa diwasiatkeun atanapi diamanatkeun ku Nabi ka salah sawios sahabat anu namina Malik bin Huwairis. Jadi ieu hadis teh ditujukeun ka hiji sahabat nu namina Malik bin Huwairis. Waktu harita ya Malik bin Huwairis ya itu nya salat atanapi bade salat ya sementara gitunya anjeunna teu uninga gitu. Kumaha praktek tata cara salat anu biasa ku Nabi dilakonan waktu harita. Tah ini maksad ra'aitum. Jadi sanes makna ra'aitum hartosna kedah kajeueung katingali ku mata secara langsung. Tapi nu maksad ra'aitum di dieu nyaeta ru'yatu bil ilmi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hok anjeun salat sakumaha anjeun berilmu ngagaduhan ilmu ya. Tentang naon? Tentang salat kami gitu. Tentang salat Nabi. Yakni urang kedah uninga kedah belajar tina tata cara kaifiat salat nu dicontohkeun ku Nabi. Lain ningali ku soca tapi urang membuka lembaran-lembaran sunnah anu dikantunkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab urang moal tiasa husu, moal tiasa salat kalayan bener lamun urang teu gaduh ilmu. Bisa jadi ibadah teh terasa kering, terasa hampa, tidak bernilai, teu bermakna. Lamun hiji ibadah khususna ibadah salat teu ngangge ilmu. Penting ya teh. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah ya. Asa bosennya ngebahas tentang salat wae cenah. Nu namina ilmu moal aya bosenna. Sabab nu namina diajar moal aya ujungna. Mungkin tiap generasi ya, tiap masa pernah mendengar mungkin ada generasi-generasi lain ya, anak incu turunan urang memang anu teu kantos itunya. Ya hadirin hadirat ihwat iman rahimakumullah, jamaah di dieu panginten nguping sabda Nabi nembe wah tos puluhan tahunnya
tos katalar di luar kepalanya Pak laras. Ratusan hadis itu dijamin itunya. Tapi kan belum tentu generasi kita boh urang nyalira oge bisa jadi naon nuku urang dibaca nuku urang dikauninga teh ngalelep deui, hilap deui nya Pak. Komo tara diamalkeun mah. Kan aya hadis mah sesah ngamalkeunana. Ai teu nalar unggal dinten mah benten sareng Qur'annya Pak. Quran wae nu sering diaos sok hilap komo ibu kapungkurnya nuju diniyah nuju mualimin nalar 100 hadis emut keneh teh Bu. Alhamdulillah muruluk sadaya. Nah nu kaduana kadang ilmu ngeunaan salat itu ieu kadang tidak sebanding lurus tidak sejalan jeung naon strata ekonomi atanapi sosial kahirupan manusia. Bisa jadi hiji jalmi geus boga gelar anu luhur, sakola anu tinggi, sakola anu jauh eta nya. Geuning salatna macan bisaeun Pak. Bahkan maca Qur'an aga karek Iqra 2. Bapak tos Iqra 4 nya Pak. Kadang bahasan atanapi ilmu tentang salat tidak sejalan ya. Tidak sebanding jeung naon itu strata sosial. Geus boga pangkat anu luhur nya. Naon Pak? Geus jadi komjen ya, geus jadi sekjen, geus jadi naon we? Nah, ya, sagala rupa. Tapi wuduna can bisaeun. Teu ngajamin hiji jalma sakola anu luhur, sakola anu jauh, gelar anu tinggi. Tapi dina praktek ibadahna mungkin bisa eleh ku budak kelas hiji diniyahnya Pak. Oh. Sebab mungkin maranehna aranjeuna tahu ilmu boga gelar ilmu hanya sekedar ilmu-ilmu khusus. Belum tahu jeung cantiasa kadang tina ngalakonan ibadah anu bener tina ajaran Islam urang nyalira gitu. Makana nu namina ibadah nu namina ilmu agama lil ibarat urang tawaf di Baitullah. Terus diulang-ulang ya Pak. Bapak Yusua 70 tahun diajar salat sabaraha tahun? Ya saumur eta panginten. Bosen teu Pak? Bosen teu Bu salat 60 tahun? Kan belum tentu ya. 10 tahun itu kita ibadah sudah benar atau belum? Ya. Di usia 40 tahun kita sudah benar belum ibadah kita? Bisa-bisa ya. Nembe dina usia 60 tahun urang tiasa geuning kieu salat nu bener teh nya Pak. Tuh nandakeun. Sesa umur 4 tahun di kakara bisa salat anu bener. Ya. Makana penting urang ngagali terus belajar tentang naon khususnya tentang salat. Tamakana dina kesempatan sonten ayeuna simkuring bade ngaguar sakedik ya, tina keputusan Dewan Hizbah Persatuan Islam anu disidangkeun di Banjaran ya, tahun 2007 tuh Pak 2007 ayeuna 2024 17 tahun ngeunaan naon nah ya. Apakah dapat ruku imam dapat rokaat? Nah, iya. Lah cenah ngabahas nu kalar itu bisa jadi saumur hirup salatna can bener. Sabab geus boga anggapan milu ruku imam geus asup rokaat nya. Saumur-umur salat maghrib dengan 2 rakaat. Saumur-umur salat isya dengan 3 rakaat sabab geus boga anggapan kitu. Makana yuk urang gali deui, urang belajar deui. Nah jalmi anu kenging ruku imam teh lebet kana rakaat, atanapi samulihna teu lebet rakaat alias masbuk. Tah urang kedah belajar, urang kedah uninga. Belajar uninga nu kieu kumaha? Ya. Bukan hanya sekedar pendapat-pendapat ya.
atanapi nalar pikiran urang sadayana tapi urang butuh peryogi nu namina naon dalil ya. Sabab tadi sebatkeun nu namina salat teh mangrupakeun ibadah mahdoh ya. Nu namina ibadah mahdoh kahade gitu nya. Tong wantun ngalakukeun upami memang eta teu aya parentah atanapi contohna hadisna itu sunnahna. Hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah ya. Hasil dewan hisbah ya anu dilaksanakeun tadi di Banjaran tahun 2007 ya. Nyimpulkeun yen anu disebut sarokaat ya Pak nu disebut sarokaat teh kahiji kedah aya qiyam nangtung atanapi dimulai ti nangtung maca Fatihah, nu kadua ruku, nu katilu i'tidal, nu kaopat sujud, nu kalima duduk antara dua sujud atanapi duduk iftiros, nu kagenep sujud nu kadua. Tah Pak, upami 5 kaifiat ieu kitu nya kalaksanakeun berarti tos sampurna 1 rakaat. Upami di luar eta kumaha gitu. Margi nu namina ibadah aya syarat sareng rukun. Tah nu genep nembe teh eta termasuk bagian tina rukun ya. Kewajiban yang ada bagian dari ibadah tersebut. Nah, sok sanaos rukuna sampurna gitu nya. Tapi aya syarat tertentu. Contoh nu termasuk syaratnya naon? Berwudu atau bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Nu kadua menutup aurat. Nu katilu menghadap kiblat. Nu kaopat masuk waktu salat. Opatana kedah aya ya termasuk syarat. Wudu di luar ibadah salat, ya, di luar kaifiat. Nutupkeun aurat sami nutup aurat, ya. Masuk waktu sami di luar, menghadap kiblat sami tidak bagian dari kaifiat salat tersebut. Nalika bapa wudu salat 4 rakaat tapi teu nutup aurat, ya. Sah teu? Teu sah, ya. Sanajan 5 rakaat oge. Nutup aurat tapi salat lohorna jam 11 sah teu? Henteu sami, sabab salatna henteu lebet dina waktuna, can waktuna, makana kahade kedah pasti nya Pak, lohor tabu sabaraha, asar tabu sabaraha. Oh cenah kudu paheula-heula dina kahadean, ari can waktu mah can lebet waktuna. Ibu ribut buka jam 5. Sanes leuwih hade batal teu sah puasana. Maka kedah lebet waktu, masuk waktu yang pasnya. Rada mending lebih samenit mah nya Pak. Kan kadang ari jam mah nya Pak. Komo digital mah gitu nya sami jam kitu oge. Baterai nu anyar mah leuwih cepetnya Bu. Kadang baterai nu lobet. Telat 5 menit, mending telat 5 menit nya. Itunya kedahna jam 12 ya jam 12 5 menit nembe adan. Mending keneh palebah cepet teuing. Kan sok aya mayunan gitu. Sok aya mayunan adan nya. Mayunan buka, ai sahur nya. Hoyong ada nupang akhirna. Ari buka ngantosan ada nupang payuna. Lain kenging pahala kalakah bisa jadi batal. Tah ieu oge sami. Makana tadi nu namina batasan rakaat dina salat teh aya genep tim kawitan maca Fatihah diakhiri ku sujud nu kadua. Tah eta disebut sempurna 1 rakaat rukun.
Sementara di luar itu ya tidak termasuk rukun. Contoh non Pak, doa iftitah ya. Non Pak, ta'awud masih masuk bagian dari Fatihah itunya. Ida qara'tumul Qur'an fasta'id billah tak ayat nukirang uninga. Ketika kita memulai sholat dengan membaca Fatihah, maka mulailah dengan ta'awud. Nah itu. Sementara doa-doa di antara kaifiat tersebut, doa ruku, doa sujud, antara dua sujud atau tasyahud itu bukan rukun, maka hukumnya sunat. Sah teu? Sah ngan teu sampurna gitu ibaratna. Maka nalika urang seorang makmum salat bareng jeung imam, mendapati imam sedang ruku itunya kenging rakaat teu gitu. Maka jelas dia sudah tertinggal bagian dari rukun sholat. Terus pada populer kan hadisna la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. La sholata teu aya sholat ya. Alias teu sah sholatna lamun eta sholat teu dikawitan ku ngadeg heula, teu dikawitan ku maca Fatihah heula. Dina salah sawios hadisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh gitunya, ida kumta ila salat nalika anjeun ngadeg pikeun salat pas bigil wudu. Nah, hok sampurnakeun ku anjeun wudu, sumastakbilil kiblat, terus anjeun nyahareup ka kiblat, pakabir terus takbir, summakro matayassaro ma'aka minal Qur'an, terus sok baca ku anjeun naon nu anjeun apal dina Al-Qur'an, dimaksud surat Al-Fatihah, hok anjeun baca Fatihah, sumarka hatta tatma'inna roki'an, hok anjeun ruku sehingga anjeun tumaninah dina ruku, sumarfa hatta tadila qaiman, terus anjeun angkat bangkit tina ruku sakuma anjeun berdiri tegak ngadeg kalayan tegak apa ya. Kan diurang sok aya bentennya, benten pemahaman berdiri tegak dengan berdiri tidak tegak. Disebut berdiri tegak tadi Pak. Nah ya, hatta sehingga kumaha eta tulang kembali kepada tempatnya. Tah maksud kembali pada tempatnya bukan kembali ke tempat ketika dia takbiratul ihram, tapi kembali pada sendi-sendina normal. Eta ya secara kesehatan gitu disebut medis. Atau disebut tegak kumaha? Ya gitu tegak. Da aya nu tegak kieu, tegak gerak. Ya, secara keumuman dipahami nu kitu mah sanes tegak sidakep. Ya Pak. Tah ieu urang kedah pamana disebut tegak teh hatta tadila iman. Sumasjud hok anjeun disujud hatta tatmainna sajidan, sumarfa hatta tatmainna jalisan, bangkit tina ruku hok anjeun sing tumaninah dina dina calik alias duduk antara dua sujud. Sumasjud hatta tatmainna sajidan, hok anjeun sujud deui nu kadua sehingga anjeun tumaninah dina sujud. Sumap'al hok terus lakukeun ku anjeun dalika hal eta teh pik sholati kuliha tina salat anjeun sakabehna salajengna. Tah ieu Pak dalil nu jadi dasar ya. Satu rakaat ketika dimulai dari berdiri membaca Fatihah sampai sujud yang kedua, tah lakonan ku urang rakaat kadua katilu kaopat teh seperti rakaat pertama. Walabdulil Bukhari ya, bi isnadin Muslim hatta tatmainna qaiman, pami tadi mah hatta tadila ya.
berdiri tegak ya mah hatta tatmainna qaiman sehingga anjeun tumaninah dina ngadegna. Ta ieu nu jadi dalil dasar hukum Dewan Hizbah memberikan keputusan bahwa ya, 1 rakaat itu harus dimulai dari qiyam membaca Fatihah sampai sujud yang kedua. Sabab burud ieu hadis teh naon? Nalika Rasulullah ningali hiji sahabat anu salat masbuk. Nalika beres tina salatna ya, ku Rasulullah ditegur irji ya, balik deui pasolli fa innaka lam tusolli hok anjeun salat tuh Pak. Lain bahasa Rasul, oh anjeun teu sampurna, geus isuk mah kudu sampurna. Tapi bahasa Rasul, irji balik deui pasolli hok anjeun kudu salat deui fa innaka lam tusolli sabab anjeun can salat tuh Pak. Kahade disebut can salat ku Nabi. Nepi ka eta sahabat salat nu kadua beres ku Nabi diulangi deui irji. Dugi ka 3 kali eta sahabat ngulangi salat. Begitu semangatna eta sahabat ngalakukeun salat hayang bener sesuai anu dicontohkeun ku Nabi, tapi ku Nabi dianggap salah. Bukan belum sempurna, salahnya. Tapi Nabi teu ngantep tadi oge. Terus cik kumaha ieu merhatikeun dugi ka Rasulullah sallam ngadugikeun sabdana nebe. Hok lamun anjeun salat tah kudu kieu. Wudu heula, ngadeg nyahareup kiblat, mulai ku takbir, baca Fatihah. Tah di dinya Pak. Teu aya kalimat baca Quran. Tos maca maos Fatihah, teu aya baca surat ya. Tapi sumarka langsung ruku. Tah berarti menandakan membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunat. Makanya kenging teu ya, salat lohor, salat maghrib di 2 rakaat pertama Fatihah wungkul. Kenging bili bapak rusuh gitunya. Katinggalin kareta jeung kapal gitu umpamana maca Fatihah wungkul dideregeun gitunya. Sah gitunya. Berarti menandakan yang tidak disabdakan oleh Nabi itu berarti bukan satu kewajiban dan bukan bagian dari rukun ya. Hukumna sunat berarti sunat. Berarti lamun teu dilaksanakeun sah, kalau dilaksanakan berarti lebih sempurna tah kitu. Ustaz cenah kumaha lamun imam? Nah iya, lamun bacaan imam sir alias tidak jahar. Urang teu uninga. Imam teh tos dugi mana bacaanana eta. Terus urang lebet kana barisan makmum. Kewajiban seorang makmum ketika imam membaca atau bacaannya dijaharkan adalah mendengarkan. Pastami hok kupingkeun. Ngupingkeun imam nuju maca teh nandakeun urang maca. Sanes maca ku lambe tapi maca ku cepil. Hok da Pak. Da hate ge kitu nya. Laras Bu. Nalika imam hate teh milu maca kusabab urang ngupingkeun tina bacaan imam. Sabab aya pemahaman deui tadi, da eta mah bacaan imam lain bacaan makmum, makana sok aya gitu. Nalika beres walad dolin bakat ku wajib tadi nya Pak tadi. Wajib membaca Al-Fatihah, surat Fatihah, maka makmum ngagerenyem na jero hatena. Kunaon maca deui? Da urang macan-maca. Atuh naon maksudna tadi urang diparentahkeun ngupingkeun bacaan imam teh? Ngupingkeun bacaan imam teh berarti urang maca. Tah ieu Pak. Kumaha tadi lamun bacaan sir? Maka ketika bacaan imam sir
atau bacaan imam tidak terdengar, maka di sini kewajiban makmum untuk membaca sendiri. Sami. Nalika ibu salat pampengkerna aya barisan dugi ka 300 baris nanya Bu. Nuju aksi umpamana tuh di Jakarta kamari. Kan teu kakuping ngan katingali teh gerakanna ruku sujudnya Bu. Nepi ka mana eta bacaan teh teu kakuping bacaan imam, berarti urang lili ibarat salat sir duhur asar. Kewajiban makmum harita kumaha? Nya maca nyalira. Terus orang teu uningannya Bu, yen imam tetos beres Fatihah atau teu acan. Nah, maka ketika membaca sir atau bacaan imam sir dan makmum membaca Fatihah sendiri sadugina. Berarti nalika urang tamat maca Fatihah, tah berarti urang sudah masuk rakaat. Sok sanaos anu diaos ku imam teh surat Al-Baqarah 30 ayat. Ya Pak, Goiril magdubi alim waladolin 7 ayat. Ya, paling banter mau asa menit-menit acan ya Pak, 30 detik leres. Komo maosna lami maosna ieu cepet mah. Ditakdirkeun imam teh maca surat An-Naba 20 ayat gitu. Atanapi surat Al-Bayyinah rada. Atau At-Takasur lah nya rada sabanding, ya Pak. Nalika imam maca At-Takasur, maca surat nu hukumna sunat, Al-Fatihah nu wajib tos kalangkung, terus urang lebet, terus ulang maos Al-Fatihah, bahkan kabujeng bismillah qul huwallahu ahad, imam ruku, masuk rakaat tidak? Masuk. Tah eta. Sabab naon? Urang teu ngupingkeun imam tapi urang membaca sendiri. Tapi nalika imam bacaannya jahar. Nah, nya Bu. Terus imam maca surat alias urang kakantun bacaan imam dina bacaan Fatihah. Berarti urang didinya teu kabujeng maca, oge teu kabujeng ngupingkeun. Iraha urang macana teu kabujeng teh oh berarti di dieu kita masbuk alias tidak masuk rakaat. Nah, sebagian ada yang berpendapat ketika dapat ruku imam berarti dia masuk rakaat. Ta justru ieu teh pemahaman yang bertentangan. Di satu sisi makmum kudu maca Fatihah saatos imam maca Fatihah. Ya Pak, geura. Kan cenah maca Fatihah teh hukumna wajib, lamun teu maca Fatihah teu sah. Bakat kuwajibna eta makmum kudu maca Fatihah saatos imam maca Fatihah. Tapi kok punya pendapat lain atau di sisi lain ketika dia ruku bersama imam padahal dia belum baca Fatihah tapi disebut masuk rakaat. Nah, kan teu nyambung ya Pak. Cek nu ieu wajib tapi cek ieu kumaha nu wajib teh. Tah ieu nu keliru teh. Tah ieu jadi keputusan Dewan Hizbah berkaitan ya, apakah masuk rakaat tidak ketika imam sedang ruku atau sedang baca Fatihah. Kumaha Ustaz lamun Fatihahna nembe 2 ayat cenah. Sami nya Bu. Sabeun nu namina Fatihah ya disebut ya 7 ayat yang diulang. Lamun tos 2 ayat maca ayat katilu ngupikeun ti 3 ayat katilu oh berarti teu sampurna, berarti tidak sempurna bacaan Fatihahna, otomatis tidak masuk rakaat sama eta. Tah naha ieu teh pendapat Dewan Hizbah wungkul cenah. Ternyata nalika Dewan Hizbah memutuskan tentang ketinggalan baca Fatihah tidak masuk rakaat bukan pendapat Dewan Hizbah wungkul. Bahkan upami urang ningali kana genealogi pemikiran para ulama ya nu kapengker tos aya ieu teh Pak. Paling tebihna ti zaman sahabat ya. Paling caketna ka dieu ya Imam Bukhari ya.
Saur Imam Bukhari yen ngadeg baca Fatihah nya dugi ka sujud nu kadua teh hukumna fardu alias wajib. Maka nalika makmum teu ngupingkeun alias teu kabujeng ngupingkeun tina bacaan imam berarti dia masbuk, tidak masuk rakaat. Jadi ulah dianggap oh ieu mah madhab Persisia. Nah baheula para sahabat satecan aya Persi disebut madhab naon? Eta nya. Madhab sahabiyah ya. Nah Persisia gitu nya. Jadi pemikiran Persis bukan pemikiran yang baru cenah. Justru ieu pemikiran atau pendapat para ulama terdahulu, terutama di dia saha Imam Bukhari. Maka nalika makmum salatnya mendakan imam nuju ruku atanapi sate acan ruku. Saur Imam Bukhari naon dalilna cenah ta ieu Bu saur Imam Bukhari naon dalilna yen menang ruku imam teh ngagantikeun posisi berdiri imam atanapi makmum nalika maca Fatihah. Bu nya tadi saur sim kuring naon dalilna saur Imam Bukhari tuh milu ruku imam bisa ngagantikeun eta bacaan Fatihah. Hok ungkapkeun dalilna sabab nu namina ibadah mah lain ngan saukur pendapat tapi kudu berdasarkan dalil. Nalika maca Fatihah merupakeun kewajiban nah ieu dalilna gitu. Hok ayeuna tunjukkeun dalilna mana ya. Ngikuti ruku imam atau masuk kana ruku imam termasuk rakaat. Bahkan dina hadisna Rasulullah ngadawu sholli ma adrokta waqdi ma sabakoka cenah. Hok anjeun salat nu sakuma anjeun kenging waqdi ma sabakoka jeung sampurnakeun naon nu katinggaleun tuh eta Pak jelas. Jadi ulah aya anggapan kieu di lah cenah imam keur maca surat nya nangkring we natihang. Kewe cenah ngadeg matos imam baca Fatihah atanapi bade baca Fatihah dan nuju sujud mah termasuk rakaat sanes. Memang betul tidak masuk rakaat tapi hok urang lebet kana barisan imam. Nalika urang mendakan imam atanapi salat pas imam nuju ruku, nuju sujud nandakeun tasorta di Nabi waqdi masa bakoka eta teh teu asup rakaat tapi hok sampurnakeun ku anjeun salajengna engke saatos salam. Atuh ari teu masuk rakaat mah geus ulah miluan salat berarti tadi dinya aya padilahnya Pak sok sanaos teu kenging lebet rakaat teu masuk rakaat tapi urang kenging bagian tina pahala ku urang ngadeg nuju ruku gitu atanapi nuju sujud. Jadi hok ieu teh pelajaran tuturkeun ku urang nalika imam nuju salat. Bade nuju ruku, bade nuju sujud, bade nuju tasahud. Sanes nangkring lumpat engke pas imam bade ngadreg. Apa atanapi dina riwayat lain ma adroktum pasallu wa ma fatakum faqdu cenah. Hok anjeun salat sakumaha nu ku anjeun meunang dapatkeun wa ma fatakum faqdu kitu nya. Sareng sesana hok ku anjeun sampurnakeun atanapi paatimmu. Fa inna ma'dal hadisi cenah makna ieu hadis teh annal masbuqa saestuna masbuk yusolli mal imam ma adrokahu min solatihi. Nalika anjeunna salat jeung imam mendapatinya ketika dia sedang salat. Wa ma fatahu minha fa innahu yakdihi ba'da salamul imam. Da ieu nya Pak dalil. Jadi nalika anjeun nyampurnakeun eta saatos salam.
cenah da tinggalin lagi rakaat kahiji bacaana jahar berarti rakaat kaopat kudu ngagantikeun sanes nya Pak ngertos Pak Bapak tos salat sabaraha rakaat 3 rakaat anu teu acan rakaat kaopat rakaat kaopat sir jahar sir cukup baca Al-Fatihah hungkul dina jero hate tah kitu disebut sampurnakeun lain ngulangi rakaat kahiji pada katinggal rakaat kahiji nya Pak tah eta jadi sekali deui nya Pak Dewan Hizbah memberikan keputusan itu bukan ya sekedar mengeluarkan fatwa justru Dewan Hizbah mengikuti fatwa para ulama terdahulu boh Imam Bukhari atanapi nu tebihna para sahabat tak salajengna naon atuh nu jadi aya pendapat muncul pendapat aya fatwa yen ruku imam teh masuk rakaat ti mana dalilna ti mana muncul eta pemikiran teh ya. Yen dapat ruku imam dapat rakaat alias teu masbuk tah ieu lain teh aya dalil Pak sami mereka membuat fatwa seperti itu punya pendapat ruku dapat ruku imam masuk rakaat alias tidak masuk rakaat tidak masbuk teh ngarujuk kana hadis Ibnu Mas'ud ya. Hadis anu katampi ti sahabat Ibnu Mas'ud mung hadisna dhaif hadisna dhaif. Anu kadua ya, mereka merujuk karena riwayat hadis anu katampi ti sahabat Abi Bakroh. Ya. Abi Bakroh yen masuk rakaat teh apa ngikutan dapat imam rakaat, dapat ruku imam teh dapat rakaat. Hadisna sahih. Ngan cenah. Mereka memahaminya anu lepat tah salah pemahamanana naon margina cenah nalika aya hiji sahabat bade salat ya pas ningali Rasulullah salam nuju ruku nya Pak Rasulullah salam nuju ruku aya hiji sahabat Abu Bakroh lebet ka masjid terus anjeunna milu rukuna di mana lain ruku dina barisan makmum justru rukuna dina lawang panto ya, Pak ruku dina lawang panto da sieuneun gitu walau alamnya kayak nasieun masuk nasieun naon duwi ka rukuna lawang panto terus ngorondang ka ditu bari ruku ya dodongkoan gitunya tah Abu Bakroh ngalakukeun kitu teh kunaon tah ieu nah memang takut masbuk atau ketinggalan berjamaah nah naon dugi ka kupingeun ku Nabi saha eta teh cenah nya bakatku sumangetna eta sahabat Abu Bakroh nya ngamulai ruku ti lawang panto gitu nya maka saur Nabi saur Rasulullah salam saha eta teh hok anjeun sing menang ya sing menambah semangatmu cenah hok betul jadi memang ieu sahabat teh kacida sumangetna sieun tinggalin berjamaah tapi saur Nabi tapi kahade anjeun ulah ngulangi tah ya teu disebatkeun ya dina ieu hadis teh nya nalika Rasulullah nyebatkeun kahade anjeun ulah ngulangi tapi bagus semangatmu mengikuti Nabi sampai ruku di lawang panto tah ieu nu jadi dalil ketika dapat ruku imam adalah masuk rakaat alias tidak masuk mung tak iya oge muhun cenah teu aya dalil anu nyebatkeun ti Nabi itunya
Yen Abu Bakroh teh masbuk. Tapi justru dilarang oleh Nabi anjeun ulah ngulangi. Nah kunaon jadi alasan Nabi ngalarang ulah ngulangi perilaku Abu Bakroh tapi dijadikan dasar hukum yen masuk ruku teh masuk rokaat. Tah ieu Pak. Hadisna masohih. Cuman mereka sebagian menyimpulkan pendapat atau memahami hadis tersebut ya pemahaman yang salah gitu. Ya Pak. Maka saur Imam Bukhari nalika Nabi hiji sahabat dilarang salat seperti kitu seperti Abu Bakroh la ta'ud punten anjeun ulah ngulangi ya. Maksud ulah ngulangi teh naon? Ulah ngulangi nepi ka ruku nepi ka ngorondang gitu ya. Tapi hok anjeun lamun erek salat mah masuk heula barisan tenangkeun hate pusatkeun pikiran hok mulai ku takbiratul ihram gitu nya Pak. Lil ibarat bapak sieun masbuk nepi ka gerbang ge teu dikunci. Nah ngadoa lebet ka masjid ge hilap. Sabab naon? Sieun masbuk, sabab imam tos bade nang padahal mah tenang we Pak. Ya, santai jalannya, tenangkan hatinya, ulah nepi ka takbir bari haheuh. Eta erek kenging salat anu bener anu husyuk kumaha lamun salatna bari lulum patan atawa bisa teh acan urang lulum patan. Maka nalika urang salat bade salat berjamaah teh itu hok ikuti imam ketika imam berdiri lakukan berdiri ketika imam ruku ikuti ruku ketika imam sujud ikuti sujud ya. Selama ruku maaf selama berdiri imam itu ya kita bisa keburu kabujeng baca Fatihah oh berarti eta urang masuk rokaat sapertos tadi nalika salatna sir sanaos urang teu uninga naon dibaca ku imam tapi nalika salatna jahar mah tos jelas bacaan imam adalah bacaan makmum. Nah itu ya Pak berarti bagi makmum tidak usah membaca Fatihah lagi ya. Ngertos Pak tah eta Pak lah intina mah itunya adakah dalilnya perintah Nabi ya, atau Nabi mengatakan dapat ruku imam dapat rokaat alias tidak masbuk sabab sudah jelas tadi Nabi mengatakan memerintahkan soli ya, lamun idakum tak nalika anjeun bade nangtung salat teh kedah mulai tingadeg itunya baca Fatihah baca ruku sujud duduk iftiros duduk antara dua sujud. Nah sementara doa tersebut tidak termasuk rukun maka nalika bapak Ustaz kumaha cenah abi nembe subhana rabbiyal a'la sakali imam tos cengkat namatkeun doa nu katilu kadua katilu atau langsung cekat Pak? Nah cekap we hiji nalika imam tos ngadeg wajib kedeh ngadeg daripada bapak tinggalin itunya ngan engke mah nu kitu ulah dijadikeun deui imam da salatna rusuh Ustaz kumaha tah makan aya deui kieu Ustaz kumaha abi Fatihah nembe iya kana budu imam tos ruku Bu ya Bu ibu rokaat katilu kaopat ya bacaan imam sir di rakaat ketiga dan keempat ibu nembe iya kana budu wa iya kana stain sementara imam sudah ruku ibu nuturkeun ruku imam atau namatkeun Fatihah tamatkeun Fatihah Bu sabab maca Fatihah mah hukumna wajib ngan meureun engke tegur kunaon anjeun bacaan teh gancang-gancang teuing langsung panggil DKM na nu kieu ulah dijadikeun imam ya.
tamatkan dulu bacaan Fatihah. Nah, iya. Oh, berarti imam kan sok aya nya, Pak. Ari nuju jahar mah meni santai nya. Pasti jeung tasina sae. Nah, ari nuju si rakaat katilu ka opat rada cepet. Diemut-emut teh meuni nyeak kitu nya. Nah, duka teu tekiateun meureun kitu nya, Pak. Ya, sok aya kan nu kitu teh. Raraosan teh asasir nya, asasir lah wiyos cenah. Alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumid din. Padahal itu ya, kesempurnaan dari ibadah sholat itu bacaan dengan tartil. Nu katilu tadi sapertos ieu nalika bapak atanapi ibu masbuk rakaat kaopat, kana aya rakaat kaopat maka dana ngadeg. Nah, sementara imam duduk karena imam sudah 4 rakaat. Nah, lili bartitnya, Pak. Hok naha bapak ngadeg rakaat kaopat, naha bapak nuturkeun imam duduk tasahud. Sabab sok aya dina, Pak, nya. Sim kuring oge jadi bingung memahami ta jalmi eta nya atau orang tersebut. Nalika imam nya tasahud akhir dengan duduk tawaruk nya, Pak, sementara dia ya masih 2 rakaat. Nah, dengan duduk iftiros. Nah, kunaon duduk iftiros? Ya, Pak. Terus sebagian kenapa harus ikuti imam duduk tawaruk padahal dia belum saatnya untuk duduk tawaruk. Nah, Pak, nu mana nures? Ya, itu. Maka ketika kita sholat berjamaah, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh imam. Bisa dibantah eta teh, Pak, ya. Kunaon anjeun tawaruk? Da abi mah nembe 2 rakaat. Geus atuh nalika imam duduk tasahud akhir anjeun kalek 3 rakaat ulah nuturkeun imam kudu nangtung. Da wajibna nangtung lamun mawa karep sorangan. Geus kitu nya. Kan urang mah tujuanna ge berjamaah. Bermakmum kepada imam yang ada di depan, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh imam. Persis ketika ada perbedaan pemahaman ketika bapak takbiratul ihram. Ya, Bu. Ibu bapak takbiratul ihram. Nalika imam nuju ruku atanapi nuju sujud. Nah, kedah sidakep atanapi henteu. Nah, contohnya, Pak. Imam nuju ruku atanapi sujud. Nah, Allahu Akbar ruku, atau Allahu Akbar terus begitu imam sujud, atau nabi Allahu Akbar terus sujud. Kenapa kita harus sedekap? Itunya. Kita sedekap atau takbiratul ihram lang dilanjutkan dengan sedekap itu ketika di awal. Allahu Akbar. Ya. Sedekap dengan perintah Nabi, simpan tangan kananmu di atas punggung tangan kirimu. Kunaon sedekap? Da imamna sedekap, Bu, Pak. Urang sedekap teh da imamna nuju sedekap. Maka ketika imam sedang ruku atau sujud atau tasyahud, tidak ada dalil harus sedekap. Ya. Dari takbiratul ihram tidak harus dengan sedekap. Takbiratul ihram itu memulai sholat dengan kalimat Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Eta, Bu, takbiratul ihram. Sebab kalau takbirat ada takbir yang tidak mengangkat tangan juga. Dina posisi aya 4 posisinya, Pak. 4 posisi kita disunahkan untuk takbiratul ihram dengan mengangkat tangan.
1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika mau ruku, turun ruku, 3 bangkit dari ruku, yang keempat iya, bangkit dari rokaat kedua untuk rokaat ketiga. Nah eta nu sanes mah teu kedah ya. Kan aya dinya bade sujud gitu kan. Nya aliran naon Pak nya dina YouTube aya. Nu kitu tepuk-tepuk telah gitu ya. Naon dalilna? Nah, eta ge kedah diungkapkeun naon dalilna kedah kikian heula atau kedah kikian heula gitu nya. Ada dalil tidak? Tidak ada. Ya. Nabi cukup mengucapkan takbir. Nah, itu disebut takbir intiqal. Takbir perpindahan antara rukun salat itu. Kalau takbiratul ihram itu di awal disebutnya. Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar, ihram artinya apa? Sesuatu yang dihalalkan menjadi haram. Ya, Pak? Ya, Pak? Ya, maka disebut ihram. Maka bade ihram haji ya itu. Sami takbiratul ihram ge. Bapak teu kenging ngobrol, upami tos takbiratul ihram, teu kenging udud, pami tos takbiratul ihram, teu kenging luak lieu. Nalika tos takbiratul ihram, naon-naon anu dihalalkeun jadi haram. Lamun ngalakukeun berarti batal. Ai teh acan takbiratul ihram mah mangga, Pak. Nuju ngadeg, kumaha hok saja di imamna, hok bebas eta mah ngobrol oge. Tapi nalika Allahu Akbar tah, heup anu dihalalkeun jadi haram. Urang langsung ngalajengkeun kana ibadah, memulai ibadah sholat. Hadirin hadirat ihwati man rahimakumullah, sakitu wae nu tiasa kaduikeun ya, berkaitan dengan fatwa Dewan Hizbah ya, tentang sholat atanapi kapan disebut masbuk, kapan tidak disebut masbuk, dan bagaimana cara kita menyempurnakan ketika kita masbuk. Mudah-mudahan teu janten bosen, tapi justru penguat kangge urang nalika tina ibadah nu dilakonan rutin ku urang tina sadinten 5 kali nya tiasa nambih kahusuan, oge tiasa nambih kayakinan tina ibadah nu dilakonan ku urang. Kunaon? Margi urang kenging dalil atanapi ada dalil yang jadi rujukan tina ibadah nu salami ieu dilakonan ku urang sadayana ya, Pak. Oh, mangga. Terus orang mengikuti imam, kadang mengikuti imam. Tahu pami salatna subuh nya imam. Terus aya nu kunut urang tara. Kumaha ta eta? Apakah mengikuti atau kumaha? Ya. Upami urang bermakmum kepada imam yang suka melaksanakan kunut. Kumaha kita sebagai makmum? Da hoyong kenging berjamaah. Makalah tos nuturkeun imam eta. Patarosanana nalika imam nuju kunut, nah urang kedah nuturkeun kunut. Nah, ari kunut hukumna naon? Nah, lamun nya sunnah, lamun teu kunut sah teu salatna? Sah. Ah tos Aisyah mah teu kedah. Atuh urang kedah kumaha? Nalika imam kunut urang maca naon? Maca we doa itidal anu panjang. Nama? Teterang atuh cicing teterang mah. Tah eta cenah. Nah urang cicing, nah urang ngaminkeun. Nah entong. Ah cek kape urang mah. Nu penting urang tidak berpaling dari kiblat dan tidak mencampuri tina doa ucapan urang ya, atau tina doa ku
ucapan-ucapan orang di luar salat. Hok diajar ti ayeuna nya Pak bilih itu engke bermakmum kanu doana maca kunut. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qalal abdu wa kulluna lakal abdu. Allahumma la mani'a lima'a toeta wala mu'tiya lima manata wala yang pa'udal jadi mingkal jata eta Pak gegentosna Pak pamit terang tos weh cekap sami Allahu liman hamidah itu tah ngantosan imam ruku dan teu wajib ieu nya Pak dan tidak termasuk rukun salat juga da eta mah doa gitu dinya. Namihan Pak Ustadz hiji deui pangingan teh Simkuring. Ketika orang berjamaah ditakdirkeun masbuk, kalasan orang rombongan. Apakah harus memilih satu imam di antara itu atau masing-masing menyelesaikan rakaat yang tertinggalnya? Yang tertinggal. Iya. Kita masbuk. Ya. Terus di belakang ada 2 baris. Ya. Nu itu jadi imam, maju. Nu ieu jadi imam. Ya. Maka kangge urang pilih urang bade ngikuti kanu mana. Ulah jadi imam KB. Ya. Jadi imam KB berarti munfarid. Ya. Terus apakah boleh kita tidak mengikuti imam? Boleh. Ya. Dari berjamaah mah tidak termasuk syarat sahna sholat. Ai berjamaah hanya ingin mendapatkan padilah keutamaan dari sholat munfarid. Lil ibarat kieu ya. Kan sok aya Pak ya. Beulah simkuring we sami digigireun saha batur sanesnya terkenal disebut ihwan da duka ditekenal. Tos we simkuring mah ya lamun ngadeg di palih katuhun eta jalmi kuring sebagai makmum dia jadikan sebagai imamnya. Nalika dia ruku simkuring ruku nalika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah walaupun tidak begitu jelas simkuring sebagai makmum bermakmum kepada orang yang ada di sebelah kiri saya Rabbana walakal hamdu boleh atau kita tidak berjamaah, tidak menjadikan dia sebagai imam atau tidak mengikuti seseorang itu sebagai imam. Urang bade nyalira weh tina naon. Ya. Dari berjamaah di luar tina rukun dan syarat salat sah saja. Oh berarti tadi urang mangan kenging pahala teh nu 3 rakaat nalika berjamaah sareng imam nu kahiji. Tah nu kadua mah rakaat kaopatna urang teu kenging pahala berjamaah. Tong dilepatkeun kan gitu. Kunaon kudu ngangkat deui imam? Justru di dinya aya parentahna. Nalika anjeun salat duaan atau lebih dari 2 orang. Tah ieu justru dalilna mah. Hok jadikeun di antara anjeun sebagai imam. Eta mah bade memulai salat atau ketika kita salatnya masbuk. Nah, makanya di kita mah itunya untuk mendapatkan keutamaan berjamaah ketika masbuk harus ada yang maju ke depan sebagai imam gitu. Dan kita pilih banyak Pak, apakah kita mau jadi imam atau mau jadi makmum? Oh, saya mau jadi makmum. Oh, berarti kita harus mundur. Tak gitu kedah nama. Ulah ngajanteng we di dinya. Ya. Imam can aya, ya tek berjamaah rek munfarid. Ya. Simkuring mendakan di hiji masjid, wah eta masih gak Pak. Ya. Kalau dia tidak mau jadi imam berarti dia mundur. Ya gitu. Kalau dia masih berdiri di tengah, oh berarti dia sanggup jadi imam. Yang penting mah ulah mundur sadayana deh gitunya. Nu ieu mundur itu mundur siapa balik jadi imam. Geus ari kitu mah munfarid kabehan. Ya memang perintahnya kita
diperintahkan oleh Nabi pal yu ammimu kalimatnya itu ya. Hok jadikeun ya salah sahiji di antara anjeun jadi imamna. Ulah kieu dinya Pak. Ari mimiti takbir ngikuti ka imam pelah katuhu ka belah ditu. Ngan ku sabab ieu mah doana rada panjang ari salam ngikuti ka belah teu waril ieu teh berjamaah ka mana sing puguh saha nu jadi pamimpin urang teh tah sing istiqomah nya Pak. Oh mangga ku urang ti awal. Cenah urang mah resep nu itu kunaon itu mah salatna sok rada nyantai. Bacaana sok rada tarik. Ya, sok kan gitu ya, Pak. Bade simkuring kayak gitu, nalika masbuk. Sok rada ngalirik. Ya, kenging teu? Kenging, nu penting mah ulah kieu ya, Pak. Mana nu jadi imam teh batal ari gitu ya, Pak. Ngalirik. Sahan paling itu teh? Oh, itu. Lah saya tamah. Naon teh? Sok rusuh. Naon? Paling dia, wah ieu mah rusuh di sarua, bingung. Hok pilih ke urang. Oh iya non gerakanana sok santai. Oh iya mah sorana sok tarik. Supados kumaha? Supados tina urang ngikuti imam teh jelasnya Pak. Sabab ari imam mah kitu kudu nu sehat, kudu nu fasih ya. Sehat teh naon? Supaya sorana tarik ka kupingku makmum. Ulah ieu mah imam tos sujud nu kadua, makmum sujud kana nu kahiji. Da macana da jero hate tah sami nu kitu ge tong dijadikeun imam. Tapi sok keukeuh Pak, aya jalmi teh nu hayang wae jadi imam eta gini. Pedah salatna sir di Pak eta ge. Ari pas jahar mah angger we ngajanteng alimeun maju, sok aya eta teh. Bangga jadi imam. Ya, jadi disunahkan kita untuk berjamaah asal lebih dari 2 orang gitu ya. Ari kapaksa mah teu aya di nu masbuk berarti urang tos we munfarid. Boleh kita munfarid? Boleh. Ya, boleh dan tidak termasuk syarat dan rukun dari sholat tersebut. Cuman kita untuk mendapatkan keutamaan. Atau cekap. Oh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz orang ketinggalan untuk berjamaah sholat ya. Nah karena udah salam, nah dia ingin berjamaah, sudah kau sholat kan ya, sudah sholat, tapi dia lagi safar, ya dia kan di jamaah qashar. Boleh kita untuk sudah kau sholat dengan orang yang safar gitu Ustadz? Ya. Bolehkah kita membersamai dia? Ya. Untuk mendapatkan fadilah berjamaah boleh ya, bahkan itu ada perintahnya dari Nabi ya. Ketika ada sahabat mau sholat sementara dia tidak ada teman, hok sanu rek sodakoh, nah maturan anjina pikeun sholat berjamaah ya, acan ada bima atau sholat, nah dia diniatkan untuk sholat sunat membersamai sholat wajib. Nah, ayeuna kumaha urang nuju safar? Salarasa mah teu aya dalil yang membedakan apakah dia sedang safar atau sedang mukim. Teu nya Pak. Da sing salat lil ibarat kieu Pak. Sim kuring tos salat jamak qashar. Ari ka bumi teh salat deui. Kenging teu? Kenging. Berarti urang anggapna sebagai salat sunat. Sanes sholat nu kadua kalina atawa urang hilap di hilapnya Pak gini urang sholat asar deui padahal tos sholat asar di Tasik di Bandung tadi teh wios berarti urang kenging pahala 2 nu tadina nu wajib ayeuna nu sunat nah sami sahabat ya tadi ketika kita membersamai seseorang yang tidak bisa berjamaah hok baturan batak simkuring ka santri simkuring masbuk hok anu baturan Bapak yuk berjamaah. Nu ngartoseun dalil mah maturan maju. Dia sebagai makmum, saya sebagai imamnya boleh. Jadi tidak ada keterangan khusus apakah itu ketika mukim ataupun safar. Oh da tos salat 2 rakaat, lamun 2 rakaat jadi sampurna. Teu benten. Da 2 salam dia mah dengan berbeda. Ya Pak? Atau cek apa?
Oh iya, yang terakhir, yang terakhir Mang. Bismillah Pak Ustad, ieu mah aya kasus Pak Ustad waktu kamari bepergian gitu, ai rerencangan teh sareng abis sadaya saabrulan, sabes dugi kana salat maghrib di hiji masjid. Terus eta rerencangan teh teu kenging ieu saurna teu kenging aya 2 imam dina satu masjid. Jadi aya nama teu kenging ngiringkan mukimin di dinya aya nama sarolat mun parid wae. Sabab urang mah bade di jamak kosor gitu kan, sapertos kitu. Janten mun parid we sadaya teu ngiring ka imam. Teu ngiring ka imam anu mukim gitu nya. Nu gaduh lemur eta. Mohon gitu sapertos kitu. Margina alasanana teh hiji tidak ada 2 imam di satu masjid, kedua ada urang mah bade jamak kosor gitu. Nu kahiji, tidak boleh ada 2 imam. Yang dimaksud bukan di 2 masjid. Tapi dalam satu perkumpulan. Lil ibarat tadi Bapak, ari takbir kana imam nu katuhu, ari salam ka imam anu kenca da leuwih cepet. Berarti dia menjadikan 2 imam. Pilih salah satu yang kiri atau yang kanan. Ketika imam sedang berjamaah dan dia mukim sholatnya 4 rakaat, ya udah kita boleh buat saf baru atau sholat berjamaah yang baru. Sabab urang mah bade naon nuju sapar, oke bade kok kosor, boleh Pak, boleh henteu. Jadi nu dilarang 2 mah sanes maksana iya ada 2 ada 3 imam. Jadi dilarang 2 imam itu maksudnya ketika kita sholat kita memiliki 2 imam tadi. Pilih salah satunya. Itunya. Matak mun tiasa mah sing rada hidang dinya kan sok aya. Yo yang jadi imam gitunya. Tungtungna jadi imam kabeh. Ya, aya nu ngartos dalil mah, oh dia sudah maju. Oh berarti saya yang jadi makmum, mundur. Sok aya gitu nya. Tahu dalil mah kitu. Walaupun dua-duanya maju jadi imam, nah berarti cik makmum nu belah dieu erek nuturkeun ka nu mana. Ada kasus oge Pak. Ai salat pangkatuhuna tapi imam pangkencana, embung nuturkeun imam anu katuhuna kusabab naon? Salatna tara bener, boleh? Boleh gitu oge Pak. Wiosnya sok kaganjel gitu ya Pak. Jadi nu ieu mah ngiring ka nu imam katuhu, sedengkeun nu ieu ngiring imam kanu ken da geus nganiatan hate erek ngiring kanu imam kanu ken boleh justru eta ulah rukuna kanu ieu sujudna kanu ieu wah jadi kabeulit. Nu kaduana, nah kalau kita bermakmum kepada orang yang mukim berarti kita harus sholat sempurna. Tekenging nya Bu, imam nuju mukim, imamna imam mukim nuju tahiyat awal, terus urang teh tahiyat akhir. Kusabab urang bade kosor jamak kosor, tah eta nu teu kenging mah Bu. Ari ibu bade ngiring berjamaah ka imam atau bade salat nyalira, sah keneh ibu salat nyalira, salat 2 rakaat. Daripada ibu ngiring ka imam anu salat natam terus urang motong salat ujug salam 2 rakaat. Nya Bu, ta eta nu teu kenging mah. Punten Ustaz, upami eta teh bade salat maghrib ka isya. Sapertos ge upami maghribna mah urang ngiring ka mukim, terus urang teh langsung kosor. Isya tiasa eta. Boleh. Iya. Ta eta teh ditentang ku rerencangan teh bukan gitu. Boleh. Kita berjamaah kepada imam yang mukim, ya salatnya sempurna 3 rakaat, itu. Nah, urang bade jamak kosor, takdim deh, sareng salat isya. Itu mah moal jamak kosor da mukim. Urang salat deui ya, di gelombang kedua dengan mengangkat imam yang baru. Eta. Nu teu kenging mah tadi, ya. Ngiring kana salat isya nu mukim, tapi urang salat isyana 2 rakaat. Eta nu teu kenging mah. Eta boleh gitu ya. Boleh kita berjamaah bermakmum kepada siapa. Nu penting mah tadi jadikan atau ikuti apa yang dilakukan oleh imam.
sebab imam dijadikan untuk diikuti. Maka nalika imam ngadeg urangnya kedah ngadeg, da urang mukim urang sapar kunaon atuh bet ngiringan kanu dinya. Lamun niatna bade kosor mah tos we salat sendiri dengan niat kosor. Ketika imam berdiri rakaat ketiga, oh berarti orang wajib mengikuti imam dengan salat sempurna. Eta panginnya Bu. Sakitu we nu tiasa kaduikeun, mudah-mudahan janten ilmu oge tadkirah kangge urang sadayana tiasa ningkatkeun kualitas tina ibadah urang khususna ibadah salat. Dipungkas wae ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Alhamdulillah Pak Ustadz parantos sadaqah ilmu nami kauning ngakurang sadaya tina pembahasan masalah salat berjamaah uga salat dina qasar anu jelas. Mudah-mudahan urang saatos ngupingkeun naon dirieun ku Pak Ustadz sapertos urang tiasa ngalaksanakeunana dina ibadah ka Allah Subhanahu sadintenna. Kikituna paosan urang tutup ku doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.